gampang. Da nu berat di Jawa Barat mah lain ngabangun jalan, lain ngabangun irigasi, lain ngabangun sakola babari. Udahlah sakola nges tahun hareup geus katata kabeh. Ayeuna sim kuring tos masihan instruksi tiap kelas kudu aya hiji toilet, eta peradaban. Geus gampang nu kitu mah. Anu berat mah ngawengku manusia nu ngeusianana, anu ngokolakeunana eta anu berat mah. Jalan di gedean, jalan di hotmik, jalan di leuciran, ari manusia nu ngeusianana eta jalan ukur dipake babalapan jeung naon hartina. Sakola di alusan, sakola di gedean, tapi sakolana teu ngajarkeun adab jeung naon hartina. Air di sakola lahir geng motor, di sakola lahir perkumpulan permabokan, klub itu klub ieu, teu aya hartina. Babari urusan fisik mah, urusan raga mah, minta raga mah babari, nu berat mah minta rasa. Itu baru dari ukur nata ragama babari, irung penghek tinggal dioperasi ke dokter Tompi babari. Aya karadak operasi plastik, bedah plastik, make skincare nu 50 juta cager. Tapi aya rasa kumaha atuh kudu menerkeunana. Nah, nu diwangun ayeuna urusan kahirupan urang lain urusan fiskal di nu pandangan kuring mah. Urusan fiskal mah babari, tapi anu berat urusan nilai pangwangunan supaya eta pangwangunan nu digarap ku urang aya puunna, aya pulungna, aya buhunna, aya asma nu agung di nu asma pangwangunanana. Lain ukur jadi tangtungan gedung, tapi nu paling utama nangtungkeun semangat nilai-nilai keagungan Gusti nu Maha Agung eta.